Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sareng sim kuring ram surai dina acara Sakolebat Warta DRS Surawung. Sakolebat Warta mangrupikeun program pinunjul anu diayakeun di Surawung Channel tos kakoncara di YouTube-na sewang-sewangan. Cekap di subrek like sareng komente di palihan handap oge langsung bae toel babatok loncengna sangkan teu katinggalan informasi hiburan anu aya di Surawung Channel ieu. Lebet kana warta anu kahiji. Dua pemuda anu lucu tur lugu oge campernik imut-imut kararasep ribut pakewuh di tempat abdas di sagigireun Masjid Al Mukarrom RT 5 RW 1 Kelurahan Saban Poe Kecamatan Saban Minggu Kota Saban Taun. Anu jadi anehna, dua pemuda ieu ribut pakewuh lain lantaran marebutkeun awewe, lain gara-gara salah paham dina komunikasi anu antukna jadi panyabab hawa nafsu ngagedur, amarah naik kana jangar dugi ka jadi pipikiran lahir batin indung bapakna. Beak dengkak soak basa. Nanging anu jadi asbab jalaran dua pemuda ieu riweuh kusabab merebutkeun hiji buah. Kumaha warta anu sanyana? Urang sami-sami sakseni cuplikanana. Prung ah. Sam, Ustaz Dedi tuh nanyakeun. Main rek panen cenah karama lauk. Keur wudu. Ustaz Dedi nanyakeun. Perlu. Ieu duit. Duit. Rek panen lauk. Panen lauk. Nu bener teh. Iya tuh. Iraha. Oke lah. Bejan deui cenah gitu. Bohong. Sam. Pangnubukeunnya pangajawabkeun. Arek salat teh ngaran buah-buahan hiburan lah heula dacan komat atuh teh ngaran buah-buahan tina huruf A B C D E F G. A anggur, B balimbing, wah eta mah rupa-rupa, C cau, eta mah rupa-rupa buah. Ieu mah buahna sarupa tapi hurufna aya A B C D E F G. Wah si atuh moal aya buah kitu mah teh. Moal aya buah kitu. Oh ceuk saha? A B C D F G. Heeh. Asin mana? Asin. Kos leho aja mah asin. A. Apel. B. Buah apel. Cek nak. Cek aing ge apel. D. Kemana mah hesek bejaan teh. Apel. Apel. Ari F-na non F. Fan cek aing ge apel. G. Kok sih mah? Apel sah. Apel. Ih, apel sih. G. Ha, G. Kumat. Soalnya dayakeun Ustaz. Mudah-mudahan kenyamanan serta kating triman tumiba ka urang sadaya sangkan terungkat dina kahirupan di alam marca pada ieu khususna kanggo urang sadaya salaku manusia umumna kasadaya makhluk nu aya di alam ieu sarupaning sasatoan tutumbuhan oge makhluk nu teu kadeuleu ku urang sadaya anu parantos nyalayakeun manahna nampi sagal hiburan anu teu aya mangpaatna pisan. Lebet kana warta anu kadua. Sakumaha ilaharna upami Yuswa parantos dipundut ku nu maha kawasa maot pingaraneunana tangtosna urang aya dina rasa kasedih kapeurih rungkad sadayana. Kajadian anu ngaherankeun di Kampung Sapalih dikantunkeunana hiji wanoja sanes parawan ku carogena jalaran Yuswa parantos nyekapan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta wanoja anu sanes parawan ieu ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat siga buntut sakadang anjing anu katincak. Tapi sedihna, perihna,
Lain gara-gara dikantunkeun ku carogena, lain gara-gara rubah statusna tina kawin jadi teu kawin, tina ngarumah tangga janten randa, tapi kasedih kapedihna mikiran duka teuing mikiran naon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa urang sadayana sing didugi ka almarhum ditapi iman Islamna dicaangkeun Allah di alam kuburna. Hatur nuhun kasumpinganna ka sadayana Bapak Ibu, mudah-mudahan sing ditampi amalna. Amin. Amin. Cek, abdi teu kayen ya cenah. Enggak. Sabar. Teu kedah kadinya ka abdi. Abdi oge pamit. Ya, nuhun ya teh. Ya, kedah kadinya ka abdi we. Langsung pamit ya, Cek. Nuhun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, ya can kebagian diri oge, Cek. Ah, Cek. Iya. Nuhun, Cek. Atur nuhun ya, Cek. Duh, Can. kunaon Jang? Can. Udah masuk, Dek. Ku acan. Itu sih kan. Naon? Pulang kemana? Dia. Wah. Dua ya? Itu teh aya ketuangan di mana sanes? Aya di pada dipasikeun atuannya. Ya satu. Tah ya. Juga Saya terus pada dicara. Lawan ya. Eta pula atuh kok. Uploadna eta. Nyata ya ketuangan itu. Nah, kewajiban Kang ieu mah urang mudah-mudahan ku doana ge dugi. Oh nya. Hatur nuhun bila aya kepriyogian di mangga Kang Kalasan teh sia abdi mah jami bebas. Saya kemudian bade ngantos di dieu. moal lah. Meliput. Tah gitu Cek. mohon. Mudah-mudahan Icis sabar da Amin. almarhum ada moal tiasa uing deui meunannya. Mohon. Atos Cek, datos takdirna. Mohon. Abdi marido kudu dikantunkeun mah datos takdirna nya, Pak. Muhun. Tapi abdi mah sedihna sanes ku eta. Naon atuh Cek? Abdi teh bingung. Kumaha cicilan bumi, cicilan motor, bang nama cicilan Bang Emo. Saha Pak anu bayarkeun. Astagfirullah. Aduh. Cekap ngaherankeun kanggo urang sadaya. Palawargi sadayana rupina waktos parantosnya kapan dina acara sakolebat warta ieu atuh mudah-mudahan teh aya mangfaatna kanggo urang sadayana. Daripada ngemutan cicilan sametan oge kreditanana. Atur nuhun kana perhatosanana, simkuring Ram Surah Ai undur pamit. Wilujeng kantun, cak wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.